Bismillahirrahmanirrahim. Urang cicing di lembur ngajakan ke masyarakat dulur urang ibadah ka Gusti Allah jamal kebal hirup ulah dipake ngadu kotok bae hirupnya gitu kan ulah sok main cimplong bae nya kuari mah main cimplong mah geus teu usim kuari mah maningan ge main kasino bae aju kula sit mun menang iki ondot mah goblok mah kieu Golkar kajen kumaha ge ninggalkeun main anu leutik titah anu gede tolol ulah sok ngadu kotok ngadu embe bae tolol kos gitu aduh tah ieu mah kiai tah carita kos kitu tah loba omong sakeun sumut siap aing siatan ye jagana mah aing jawara sapoe meureun lain jawara sapoe aing kabeh geus nyahoan boro-boro manusia kotok geus nyahoan aing jawara atuh meureun we sok dikekelek ulah loba omong kumaha tah kiai ulah hajeuje emang ngadu kekuatan emang aing geus kebal di Bogor dagang salak tapi aing ulah aju kos kitu oh berarti can wayah ya oh ampuratunya ini ulah ditandingan mantak ditandingan momal beres tah konsep ti Gusti Allah parit anhum ini wala tujalishum ulah didinya ke kenakeun kadenge ngomongna rada leuleus-leulesan kumaha gitu jadi konsep ti Gusti Allah ulah dipaksakeun ulah dipaksakeun jelema keur mabok goblok sia mabok bae ya haram sia atunya nah udang aing ge nyaho eta teh haram kunaon teh sia diteureum we je atuh urusan aing ieu mah urusan sia mah ka ditu ibadah jujung kelan engke sia ka sorga aing ka neraka geus rumah aing bae je Allah teh pan nyieun dua nyieun sorga jang sia saja neraka jang aing atuh keur mabok gimana keur mabok ieu ji aju babagi cek nya mah nu bapak kolotnya na meureun atuh keur mabok mah ulah kos kitu malah mah diusapan sing kunaon sia ngobok naon ieu ngobok mention ulah mention ke mah pod kabir hijikeun emang ngeuna mama ge geus baheula tolol mama anak tuh ceng nginum nu kitu mangke ulah sok diinuman bae nginum cai teh gade yang cager puguh ya minum aduh di mana sih mabokna itu di sis kamling bos kamling jeung satu sih mabok kebetulan saha anu tek teh itu mah anak aing iya sih juga anak aing ye goblok emang geus kebal anak bapak mah goblok gitu tolol sia mah nerembel bae eta emang sarua tololna ji goblok tolol eta kelalauna nu mabok teh lalauna geus beres cager nya terus sik kamari mabok waduh geus sabaraha kebal sia mabok kebal oge cek nya aju sia nu kumaha teh eta kita ku satu aya nu nitahna Allah nitah teu henteu Allah mah cak Allah haram apa halal haram nya nyawa tuh sia ahon sia kunaon mabok bae ngai kurang didakwahan dalauna den sia teh si mana bangun puyeungeunna judi menang teh eleh sering elehan bae jarang menang sekali eleh aya 700 kali mah tapi akan ceuk aja ndek terus bae nah ya keneh imah dek digadekeun gadekeun habek jeung pamajikan sia kabeh sia itu nyaho bawa main haram nyaho main haram aju atuh aya urusan haram mah hukum main-main mah pagawean kula ceuk usaha kula di dinya ceuk sia ku tolol-tolol teuing atuh lalaunan oh lamun je sia main teh nyaho teh haram je kiai naon urusan anak tuh atuh kiai mah ngaji bae sih istiqomah
Atuh pinterannya anak ngomong emang Jawara teu palinter gitu ngomong lebo MZ mah eleh punya nama tuh. MZ eleh murang ngadekeun Jawara kula masuk ngadekeun we Jawara teh sok ngomongna pohara jasa ngadalil biasa ngadalil inget ka Gus Dur be orang soang. Wang ya gitu kebal teh nyok bae ka handap orang nyocok urang. Jawara teh kos gitu. Jawara botak tik tak aju bae. Aya duit leuwih. Tolol tuh coba teh. Nah, lalaunan konsep ti Gusti Allah langsung. Ketika Kangjeng Nabi dakwah, kemudian kaumna mencaci maki Al-Qur'anul Karim, bahkan mencaci maki ka Kangjeng Nabi, besi engke keserangan Kangjeng Nabi aya nafsu. Muhammad cak Gusti Allah fa'arid anhum. Tinggalkan. Nah, ieu ka Kangjeng Nabi khususna umumna ka urang tinggalkeun. Teangan nudaikeun we heula. Dia anu nuduhkeun mah lain urang sebagai kiai nabi gitu bisaeun. Wali komo Allah anu mere hidayah mah urang mangan sakadar jembatan. Ulah dipaksakeun. Engke huru-hara ulah lalauna. Kebun geus kadenge leles, nya ujung-ujungna mah leles ye, main ge lamun elehan bae mah leles. Leles nya kiai kula deuk tobat cak nya moal main bae. Emang kurang gitu. Elehan mah lulu. Beak geus lah kuari mah cenah. Kad dapur-dapur beak geus kuari mah tobat. Itu bagus tadi terus gitu. Beak ludes tobat. Satungtung aya kene mah imah tanah mobil watuh ngomong tobat ayo sia jeung aing cek nya teh lawan aing ku sia atuh Jawara mapan kos kitu ayo pokona mah sakalur aya nu digadekeun keneh ku aing digadekeun tah pamajikan aing tadi digadekeun ku aing ka sia Jawara eta kos kitu moal beres lalaunan dakwah teh ayo maksudna lalaunan teh nu daekeun ketika nya mencaci maki mundur ulah dilawan nu mentek fala taqud ba'da zikra atuh ulah cicing sabada ingat mah ketika urang cicing di dinya eta teh ajakan setan barang urang inget ulah haju terus bae di dinya babarengan ma'al qaumil zalimin ulah dibarengan kaum nu zalimin setelah urang inget tinggalkeun setelah urang sadar tinggalkeun. Kiai poho digoda ku setan tatadina magahan riyad takrib sapinah nikmat jasa ku ari datang babaturanana sia magahan kos kitu mah angel kaboga apansa yo jeung aing naon tuh ayo bae geus jeung aing tuturkeun nek naon tuh di ditu loba tuh keur meujeuna pembebasan urang milu nyaloan lumayan engke babagi aing ge kamari teu boga motor ku ari boga geus hayu bae jeung aing ji magahan ngaji atuh magahan ngaji kos kitu mah iraha kana boga engke geus beres pembebasan magahan ngaji deui heuh nya atuh tah setan mah teu kadeuleu keur nyanding di si eta ayo tuh ayo biasana isuk-isuk nongkrong ieu mah teh jang terelenya lingsem amat teh kiai cak murid dan di kamana nya eta kiai nya ngariung meureun orang di sawah keur ngukur sawah batur. Ieu kiai keur jadi calo kuari apeng-apengan. Kiai mah satung salila jadi calo ge jana di mushola ngalamun ieu. Ya aing kunaon kos kieu nya. Ngalamun nya jadi calo ge. Duit can meunang haju aing acak-acakan ieu hirup aing. Tapi waya diajak mah hayu deui. Mungkin mah nya keur sadar mah kieu bari mushola teh. Biasa bae ngagereneng bae nya naon anu bisa ku nya sok dibaca di mushola teh. Aing keur salat teh. Beres cek babaturan. Geus beri dah. Geus ayo berangkat deui. Kieu blon teh eta. Loba tadi lembur urang kiai kos gitu kan? Loba kan? Sebasa urang bae sebutkeun. Kiamat sugro atuh. Nah ieu mah geus beres kuari nyaloan geus 10 tahun kuari sadar. Geus tinggalkeun tah babaturan zalim kos kitu. Tinggalkeun geus. Bala taqud ma'al qaumil zalimin. Kudu bisa berani orang hayang aing kudu ngarejeung si eta hancur aduh aing kalakuan aing jadi kos kieu tinggalkeun berani urang teh ulah borangan ninggalkeun jelema teh berani
lantaran ngagugulung nafsu mah moal beres ngagugulung nafsu mah ti jongklok pokokna mah asal ngagugulung nafsu berarti jongklok bae dikarikaturkeun di zaman kawalian pan aya hiji maung unggal poe ngadaharan eta bae hewan kapanggih jeung kotok-kotok kriet kapanggih jeung embe-embe dicaplok kapanggih jeung naon bae binatang-binatang leutik jadi mangsana sih ricuh perbinatangan teh riweuh jasa teh di hutan teh akhirna musyawarah binatang-binatang musyawarah akbar dipimpin ku gajah lantaran gajah ge jadi mangsa singa coba saudara-saudara sehewan lantaran aya singa jahat jasa urang jadi mangsa teh nu gede teh nu leutik di arahan bae boro-boro ka maneh kotok bebek soang embe ja aing ge pohara jasa jadi mangsa singa aing keur hees dicaplok ku nyana aduh mimiti buntut heula aju suku geus teu beres bae singa ye nah untuk kelanjutan daulat ieu kumaha ieu urang coba ngayakeun permusawarahan urang bentuk organisasi nya silakeun coba kumaha saha engke nu bakal jadi presidenna saha nu bakal jadi wakilna saha nu bakal jadi MPR-na untuk naon kitu ngaranna menumbangkan seorang singa nu jahat urang reformasi kebelah dituna lamun teu kuat revolusi geus urang siapkeun pokona mah geus musyawarah di leuweung gas usul bagi usul wari mah kieu bae urang ayeuna mah panggil singa setelah dipanggil ulang duduk bersama supaya per hari satu mangsa berikan we ieu kotok bere isukan be bere ulah ngacak cakna ya kumaha setuju setuju panggil mau tak ayo naon manggil lain kieu mau ieu pan nagara urang maju atupan kudu dicekal ku urang maju mundur na nagara teh kapan kumaha urang ku ayana sakitu ieu kami resah boga anak leungit boga bibi leungit teu wabeh leungit nah kuari mah kami endek mereka sosialan per hari di jadwal poe ieu ke kotok ku kami disuguhkeun ka anjeun poe isuk embe ke disuguhkeun ka anjeun poe isukan dieu soang ke disuguhkeun ka anjeun tah kumaha tah lamun kos kitu tah atuh alangkah bagus teh cek mau aing teh kudu hese neangan cek ngana geus jelas per harina berarti setuju cek gajah teh cek gajah kuda tanda tangan ceplok ketok palu kusukuna pluk yes terjadi waduh cek mau teh aing atuh kuari geus teu kudu ka mana ceknya sebab disuguhan wah ieu kotok alhamdulillah cek nulin tuh atuh aya beberean teh ulah nu kuru isuk tek mbe nah isuk deui tek soang mantep isuk deui terus pas puncal pecang di bagian mana siap cek teh oh nu teu siap kula mah siap bae bener atuh lain bener-bener siap dah waalaikum salam cek mau ulah sok salam-salaman hidup jadi mangsa malah cek lain kula deuk usul naon jadi kieu kula teh poe ieu jang suguhan tuan raja mentek dibawa ka dieu berarti suguhan tapi kula ieu nalangsa kok bisa nalangsa dek di dahar sia nalangsa ka aing lain urusan di dahar mah malah urusan geus nasib ti Gusti Allah moal bisa dipungkir kajenting kula lumpat ge geus aya catetana di Lauhil Mahfuz kudu dihakan mah dilegleg bae
kuari mah kula mah moal mungkir setik-etik acannya nggakeun sadaya nganu sedihna kieu. Kula boga anak poe ieu teh geus disamber maung nu lain. Masa poe ieu hasil musyawarah urang hiji sapoe kudu aya 2. Anak kula geus korban ku maung nu sejen. Cak maung aya kitu aya deui nu sejen. Ya ulah ngeunah-ngeunah. Je cek maung ternyata aya nu ngalawan ka aing nyaho sia Uncal di mana atuh aing nyaho deui moal laporan kula lamun teu nyaho siap sia lamun ka ditu nuduhkeun oh tuh sangat siap demi kemajuan bangsa jeung negara Uncal teh pohara jasa ulah diantep urang geus satujupan ente teh jadi raja di dieu. Masa kudu aya deui raja-raja nu sejen ulah urang teges didaulat kabeh kedaulatan di pasrahkeun ka anjeun sebagai raja di dieu kami nyuguhan masa sih anak kula lenyap siap teh ieu lamun nuduhkeun tempatna di mana eta mah siap jasa ayo berangkat hayu cak Uncal teh kula di mana ieu leumpangna diharap sia embung cek pikirannya ini dicaplok ya. Babarengan itu kia, babarengan gitu layak masa jeung tuan raja kudu babarengan ngerendek. Gula mah di tukang bae, lah lompat sia. Aing nyaho jasa buku kasih mah sering lompat. Menjadi tukang. Nu bagusna kudu kumaha tuh. Cek pikiran sia kumaha cek mau. Gas. Abe mantap kula di luhur tuan raja. Mun ieu mantap. Cek ngocak pecang irah deui aing naik mau. Ditobakan tuh pecang. Mantap jasa pecang mah Pak. Terus kanan. Kiri. Naik. Sia ngalojokeun aing meureun. Lain. Ayo bae heulanan, kege datang. Ngehereng-hereng mau awas yang ngalojokeun sia ku aing ditikeman kabeh lain sia bae tenang geus hayu bae heulanan jauh atuh nya ge nyumput cek nya moal wanieun lamun teu nyumput mah tak dibawa bener aya empang di dinya teh jero jasa tu caina heran nyana nyumputna di dieu raja di mana tah di jero coba ge deuleu barang di deuleu pan aya bayangan tah di cai teh tuh eta tah cok siap atuh mau ka handap atuh mah pecang mangan lumpat ka dieu tahakan ku sia cak pecang teh wah atuh mau ngagujubar ka dinya tinggal mau kalakap pecang alah ulah pecang-pecangan cak deuleu teh rasakeun kakalekepan sia di dija katipu ku pecang. Jadi kula moal bisa ngabahas lah maung teh nafsu, pecang teh saha, embe teh saha, sapi teh saha, kitu gajah teh saha. Engke di nagara teh aya gajahan, aya kudaan, aya pecangan, di nagara teh aya maungan. Nah, kamari kakarak nyaritakeun Siliwangi doang, pan Siliwangi teh eta mah gambaran lain berarti Siliwangi mau. Siliwangi teh adalah waliun min auliya wali Allah. Tah, jadi di deuleu di kacamata zahir Siliwangi teh kos kitu, di deuleu dina kacamata batin mah Siliwangi teh wali. Nah, ieulah sebuah karikaturna kos kitu. Lantaran ieu mah pan urang deuk pilkada. Jadi moal kebal ieu mah ieu. Moal dijelaskeun maung teh saha, Uncal teh saha. Nu jelas mangke beunangan bae ku Uncal. Kamari pan cekula teh keur minggu itu kan naon kitu ngaranna hiji sakan sakieu deui. Kuari geus sabaraha tah? Tuh kan bener teh. Bakal nambah deui jadi sakieu deui. Tenang pokona mah. Nah ieu beunangan kajeun ku kumaha gimana bener Pod beunangannya. Masya Allah tuh tinggal Uncal bae ngarokok bae nyana kapanggih kumbe Uncal cih hirup keneh tuh tenang aing teh lain ban siarleun jadi mangsa apa ieu ajo kumaha tuh tuh raja na modar
Nu bener sih ya, iya cek emet teh bari bunga teh. Atuh. Urang bebeja tuh kagak aja, bebeja ka ditu, geus aing mah di dieu bae keur ngarokok ngirahin jasa ieu. Bejakeun ku sia raja modar gitu. Ajung kalau mun modar diganti ku sa jenggot. Aduh, yang ngaji ka mana yang ngaji. Nah, ulah terus namun aya jelema nu ngahina tinggalkeun. Andai kata urang terperosok ka bawah ku setan, eta terus bae ketika ke urang geus inget menghindar tidinya. Fala taqud ma'al qaumiz. Wallahu a'lam.